Gini heula bunya. Oh, ieu mah tuh kieu. Ah, tahu pemikir mah tuh kan kete di sada pemi di pareuman teh jebluk. Aya mah saya tuh. Ieu mah ngabula-bula teh Bu. Oh kieu. Nah, jadi seunna ge beda geuning beureum. Mohon beureum. Tuh, aya biru deui nya. Tadi mah ngabula-bula pisan. Kembang kewa etos ieu. Gini heula bunya. Oh, ieu mah tuh kieu. Ah, tahu pemikir mah tuh kan kete di sada pemi di pareuman teh jebluk. Nah, ieu tos awon ieu na, Bu. Tak kitu jebluk amun ieu teh pareuman teh. Panas, Bu. Bapak Tos wias. Ieu mah kantun gentos ieu hungkul. tah amun eta. Iya, gentos ieu hungkul tuh. Nah. Tah mun dukung teh sebluk. Oh, sareng deui. Bluk. Ieu mah ieu. Nama aya seungeut teh handapeun ti Mohon. Ieu teh berarti pemikir mah teh cai sok ieu wae anu teh mi ieu teh aya cai kaluar. seuneuna kaluar kene di tengah, Bu. Ieu tiasa di keureuyekeun ieu. Nya malah nanya, Pak. Wong Tunya aya seungeut. mohon. Seuneu ti tengah teh ieu na kada digentos sareng ieu na. Gentos wae. Nanya gentos. Kitos masak ambung Aya mah saya tuh. Ieu teu aya nu di sisi kalah di tengah cing. mohon pantos awon teh ayeuna tah. Jarang dianggo ada sio. Ieu na, Bu, tah ieu tos awon. Ayeuna mah anteng tuh. Tuh, mung ieu tah can rata seuneuna, tapi pemitos panas makin ge rata, Bu. Tuh. Nya mantap aya. Tuh. Kin di kantun di alitan ya, Bu nya. Ieu mah ngabula-bula teh, Bu. Oh kieu. Nah, jadi Mohon. seuneuna ge beda geuning beureum. Mohon beureum seuneuna ge. Beureum jadi henteu hese jadi Mohon. mawa mehong. Mohon. Wangi jepret teh mehong. Mohon. Iya, Bu, biasanya kotor itu, Bu. Tah dilebetna teh aya tuh, aya lambat lancahan. Aya tanah sok dilap wae tapi dah teu terang geuning eta. Mohon. Cenah mi. Make eta cenah. Mohon tai kotor ieu na butuh. Kotoran hungkul itu, Pak. Tuh, mohon, Bu. Iya. Kotor ya, no, udah dibongkar. Tuh, mohon kotor pisan ini Pak. Semua kantong dibersihan ini hungkul, mah kotor ini hungkul. Nah, ya. Kotor hungkul ya Pak tuh. Karena terus bersih ya nama. Jangan kesan kendek. Ini keter-keter pula. Kesan kendek. Enak biru deh banyak. Tadi mah ngabula-bula pisan. Enak biru deh. Ini kotor Pak lebet nate. Kotoran. Kantun mersihan ungkul ya. Nah, temu kedah rada langsung dialitan Pak. Begitu trek alitan heula lepaskeun. Nah. Tuh. Mohon. Oke, orang bersihan atuh aya bijil keneh. Eta mah pumi dilepaskeun ge bersih sih Pak. Coba nu sapalih deui. Kayak orang di. Nah, sip. Ayeuna mah teu ngabula-bula apa nya?
saya kantun dialitan eta. Berarti nu paling gitu Pak, dihandap, dijili handap gitu. Oh iya, tadi apa ngajetakeun dialitan heula Pak. Lepaskeun deui. Tah. Ki kotor ieu na Pak. Tah peubah dieuna Pak. Mohon Bu. Mohon. Lubang api pemicuna itu Pak. Lubang api pemicuna ya kotoran. Tuh kotor. Bisa bios. Tuh pemitos panas mah mohon. Tah ieu Pak, nu kaluar ti dieu tah eta teh api pemicu Pak, teu sabios sadaya kompor saperos kitu Pak, sadayana ge. Langsung dilepaskeun nih pomi kitu, ngobrol tah lepaskeun nih Pak. Eta mah teu sabios. Ieu pomi sesahurung kedadi langsung dialitan kaluhurkeun ya Pak. Alitan heula ke pemitos panas kieu. Tos panas mah mungkin ge tepung nyalira siseuneuna teh. Janten nanti namanya teh normal deh gitu punten Pak.